Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Muhammad Rosim di New Warta. Guru ngaji asal Sanok mengalami hese ngajar dikarenakan lockdown. Langsung ka lokasi anu bade dibawakeun ku Asep Sunaria. Atur nuhun ka Muhammad Rosim anu di studio. Ayeuna tim kuring bade naros ka Bapak Guru anu ngajar di Desa Sanok. Assalamualaikum, punten Pak. Waalaikumsalam. Bade naros Pak. Cuma tanggapan Bapak esena ngajar di masa pandemi ieu. Respon kuring bikin ngajar nalika pandemi ieu teu kondusif sabab kuring sebab ganggu ku protokol di pemerintah. Naon anu anjeun pikahayong dina waktu payun dina ngajarkeun murid-murid di kampung Sanok ieu. Mudah-mudahan kaharepna pandemi tiasa leungit di dunia ieu. Untuk pados ngajar sareng mengajar di Desa Sanok ieu lancar seperti sakumaha ku tatacana. Hatur nuhun ka Bapak Udin anu parantos mere tanggapan dina sedang ngajar di masa pandemi ieu. Ya, sama-sama. Langsung ke studio. Hatur nuhun ke saudara Asep Sunaria atas informasinya. Hatur nuhun ke para hadirin anu parantos ningali acara Nyuwarta ngan sim kuring Muhammad Rosim bade undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.